No, 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 no. Yang ini hujan masih dia deh. Aduh, dia deh gini hujan. Diantarkan tuh si Mang. Ngomong mah ngomong, Pak. Adik eta acis tong dicana kan, Pak? Ih, yang kemarin eta di situ ya pemening wangun sepelah we kaditu nu jeung Bapak. Ma, ya bini cabe tuh. Oh, bini cabe. 15.000 tinggal mayar. Gandeng sia, nyebut ke meuli menang pamer aja sia. 15.000. Budak geus bebeja sia tadi nempokeun. Sok sia rek ngawadul. Nah, budak teh can balik wae nya, meni hariwang ingat wae itu penting kana teh. Pak. Pak. Ih. Kemana anu bengok salaki kan sok resek di geroan teh. Ai. Ai. Naon, Mak? Ai si bapak ka mana? Aya di hawu tuh ke cicing. Aki nurus tunjung sudah meni sok resek di geroan teh api-api torek. Kenaon? Kumaha ulah susuli. Ai. Di kegeroan teh sok kalaka api-api toreknya. Ya, lain kalaka hare-hare wae singgara mikir gara pek. Teu inget ka budak? Ih, ari si eman aku kudu mikir kumaha ieu mah anger we sok amak-amakan we. Heuh, atuh susulan atuh. Anterkeun meureunan ku mamangna. Ai mah anterkeun. Leuheung lamun daraekeun nganterkeun. Ya pasti dah melangeun beureunan ka budak. Tuh, teh heula teh sing sabar si ban ke beurang tawa sore. Ai Ari mah. kate dianterkeun. Hayo gua dititah sabar. Heula we amak-amakan. Atuh ah, keluar heula. Cocok atuh lah bade naga naon di aki-aki hayo si duru. Hayang uwi, hayang papangi jeung si emak, si bapak jeung si teteh. Anjeun saha ujang uih na. Ah, itu aja ka si Amang, tapi si Amang leungeun teh nya manterkeun ujang. Kunaon jang ulang-ulang wae cuman hayang lang-layangan tuh di sawah ngarareunahun lega lang-layangan mah tuh Hayang uih mang anterkeun, hayang papangi jeung si emak, si bapak jeung si teteh. atuh ulah ayeuna engke we sonten wih mah da amang naik damel heula ayeuna mah Tuh mang da sakedap nganterkeun ujang hungkul. aing bingung euy ya barek gawe ieu teh di kaberangan hanya kalanya amang ka imah rek nyana kala kuncina nya Ya. Yes. Jadi lah balik teh. mana tuh ayeuna cek mulang mah kita bebeja heula ka siu bisi neangan Heeh. tenan we tulang layangan mah da moal leungit engke bebeja heula ji ka siuna Heeh. da moal ka mana tulang layangan mah Pak. Pak. Ya. Engke budak mah teangna barang we atuh sakalian enak urang ka kebon heula mendingan ge. Oh, kumaha we lah. Ya, pate ka kebon heula mah. Heuh, kumaha urang teh da. Mak, ai mah teh capek gitu gogorowokan wae. Adalah bapak mana masuk ke omongan wae atuh da. Teh. Mak, keur mah tuh si Ujang mah ke kosan ku ai di teangna. Mama heueuel misalnya eka kebon mama. Heuh, jeung atuh lah Ke ku ai di teang si Ujang mah geus beberes. Heeh. Ya mang tos. oh atos man atuh ya sok penang layangan
tapi amang mau alaminya da amang ek damel bisi kasiangan jadi mau nyimpang heula gitunya. Ya, Mang. Heeh. Da amangna kaberangan nek gawe hampura we henteu bisa nganterkeun ka imah. Hayo kasih mah heula jeung kasih bapak. Oh atuh da lamun amangna keur libur mah tadi na sore mah amang daek nyamperkeun ka ditu daina mek gawe. Nya nyampe ka dia da ludeng meureun ka ditu namanya. Memang. Heeh. Hindi mahal pa bisa omongan. Mga takaraw kasi. Isip ka naman. Payah ka sinangaman. Musok ka. Mga begeja. Yes, aman lah langganan cina di rumah daripada dibawa ke imah. Si imah bisa nyarekan. Aduh, ya cis air ini punya. Tengin jam masih dia deh. Aduh, dia deh gini ujang. Diantarkan tau si Mang. Ngomong mah ngomong, Pak. Adik eta acis tong dicana kan, Pak? Ih,
yang teh meuli eta di ditu nya teh mending wanguseup we ka ditu anu jeung bapak. Yang betah di ditu melangun si emak. Pak. Nya dianterkeun nepi ka mana tadi? Tadi teh eta si amangna ek damel heula cenah Pak. Terus teh dianterkeunna tepi ka Jalan Agung, Pak. Ajak heula ka dieu atuh. Rusuh cenah Pak ek damel. Oh, rusuh. Heeh. Ari tadi pasien ku si Mamang atisnya. Nya Pak. Saya awang amang dia tadi kirim bapak ke si Mamang. Ya. Jam di dieu lah. Kami sekolah di dieu. Ya Pak. Nah, jam dia lamun eta masih Heeh Pak. sekarang aja, jujurna bapak ngalah-ngalah eta ngalah-ngalah cacingna. Ade. Ngalah jujurna. Gimana ini nu aya lauk? Ya, lah. Oh. Ai, kama. Ai si bapak ka mana? Duh, kada nyai ge di luar teu ninggalin si bapak. Jelema teh ai sok was-was teu pararugu atuh. Mana atuh? Ke kebon teh lamun mah. Ya. Oh, ini tuh ya dia biasanya sok mentah sama kopi. Sana naon pisan. Biasanya sok ribut sama kopi. Tuh ini tuh mah datang ninggalian. Baku itu mah jelema teh ari geus was-was teu pararugu teh. Jung we ai mah gara beberes heula di luar Jung. Nya mah kaberesan itu tuh. Jung. Mari. Ai eueuh si Ujang, inget wae. Ai aya sok dikasebeuleun wae jelema eta mah. Cuma citeang beurang geus beres segala. Sok keseuh batur eueuh si Ujang teh. Aing teu pararugu barang asakan teh ieu teh. Ingat wae ka budak. Bapana nu teu bisa pisan diandalkeun di katuangan teh teh atuh. Ci kuncek urang mah hidung sorangan peanga, peang budak teh. Kalau ka hare-hare we juga teu nyaah ka anak teh. Pusingin wae lah. Ai, non mak. Cuk atuh tayang si bapak ka mana atuh Jung? Ayeuna mah Heeh, Jung ayeuna Jung tayang tuh. nya tuh agak nyai nya si bapaknya. Jung tayang Jung. Tapi omongan kumaha si bapak mah. Wah kieu geus kemana karep. Jadi we anu kudu neneanganna. Musingkeun pisan si bapak mah. Nah di mananya si bapak? Ayo musim kenalan si bapak ini tidak kene dia teh. Ini kita kumpulin kemana-mana. Lagi si bapak, musuhnya si Ujang. Aing bejakeun bisa kasih emak. Bejakeun saku aing. Ma! 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 Ma!
Bapak teh kena ngusut si Ujangan, ai tengah aja teu ngomong langsung. Di mana? Eta geuning di ditu dina susukan, Mak. Astagfirullahaladzim. Halik ku aing urang teang geura. Setuju. Wah, dirameun ieu mah. Bener teu kira-kira ke anak paling ngawara. Bener. Ci, belah mana ya? Kurang timbul ku aing geura. Aing geura dengan batu sia sok. Timbul ku aing sia. Saha teu dan pagar di dinya nih lah. Tepelangan lain. Ai emak ya naon? Itu tuh, bapak mana geuningan tuh keur nguseupan beneran. Lain ngawarah bener ka budak teh kalau kadeketan. Nguseup kerek datangnya, bener langsung diajak ngusupnya teh teh. Mak kudu diambuk ieu mah si bapak teh, Mak. Heeh, kudu aing mah sia sok. Aduh, Jang, si emak sia ngambek kanyahuan. Balik we nam apa bisi ke di mah kumaha? Ah, udah pasti amak ieu mah. Oh iya, Pak, balik ah. Aduh, ini lewat. Nam pada api omongan, Pak. Iya, sana situ, Jang. Wah, ya amak wae. Ah, iya mah, Jang. Amak tuh. Kacau, Pak lah. Makanya. Yalah, makanya. Dan kumaha carana Jangnya supaya ulah ieu pasti amak geura kayak aduh bapak teh diamak di aya tuh ayeuna mah. Dan bapak tuh Warah. Capek deh aing ah. Mak atuh nyai mah we apel wacainya. Itu bisi tutup. Alusnya kalau kadi warah ngusep budak teh lain buru-buru sina mulang. Lain tadi teh panggil di ditu mak. Sing budatur bulan banding. Pada di atuh da kaleuweung teh daek we ngurunyung mana ah mending nguseup we. Anu nguseup heula. Kadena ieu di Temor ngusepnya. Ujang deui atuh maneh daek diajak ngusep. tadi ajak tadi ku bapak. Ujang mau milu ah. Ujang mah yang milu. Tadi Mana diajak ku sawana? bapak. Ampun. Aduh, aing geus Omongan makan wae. wae. Oh, atuh da lain sing gara mikir gara pek sekolah kan hayo we nyontohan teu balai kan jadi anak teh. Mas saya kopi san. Kopi we uyup we katutup cai walungan. Betah di walungan lain. Bapak mah jangan lepi omongan. Nah, si budak mah kaditu tetep digerateuna eta koran. Di kaditu ah. Ya, kita kan geus kolot. Hayo we kitu kalakuan teh. Nales di pepatahan kitu wae budak teh. Atuh da mana naon deui atuh ari di ngaran di lembur mah di dieu da kumaha tuh. Reka mana da ka kota kan teu bisa bapak mah. Nya di lembur mah tuh naon paling ngumpul nguseup da kumaha deui atuh. Pakulian da ena macan aya geuningan tuh da panen di acan. Meureun teh mah nepi kana waktuna panen mah da bapak ge meureun hayang. Ulah kuli kos batur. Kemudian ayeuna pan sakedeung deui dengan budak sakola. Untuk enak depan mau libur diajak lah. Naon atuh paling nguseup udah ngaranna ge di sisi di lembur. Tuh, si bapak jeung si mama. Pagawan teh kitu we, teu isuk, teu beurang, teu peuting. Hayu we. Galon terang juga budak leutik. Di sekolah oge. Lain mah ayeuna teh bapak teh atuh kudu kumaha.
Lain kudu kumaha, gak mikir, geus kolot. Budak barang datang teh lain dibawa ka imah, alakah digugubuk huseup. Mikir-mikir atuh. Lain nanyakeun kudu kumaha, pas budak leutik wae atuh. Bukan atuh can aya pigaweanana ada tadi tuh ka dieu oge pan atuh kudu sampai aing usum digawe meureun teh ge da moal eta padahal we atuh dia panggil di ditu budak teh ceng teh diajak ieu we ulang usep pula bae teh balik bareng ceng ka imah gitu. Alasan eta. Cina, geus apa? Kopi, nya kopi. Aduh si emak ampun. Anger we aing teh da nyaah aing kasalah kita kopi-kopi wae mah ieu teh. Anu harus tunjung goblok salah kita tuh da. Mikir-mikir. Adena ya aya. Tadi Sia, kok aing mah geuning eta boga duit. duit budak. Kalau iya, duit budaknya. Duit budak tadi. Lawannya dicopot atuh. Lain dicopot. Oh bisi lagrag ceng tadi karena itu tuh karena cair karena susukan jadi rawatan heula di sakuan mama main ieu wae. Iya, kok peganeng lah. Mau wae kos awewe. Ya lumayan betul. Jangan li ya. Asyik. Sok oyup eta cai. Ya tuh mah ada panas kene. Mana sinarian kopi teh amis. Tah piraku tuh amis da sakitu anger tak keranana oge atuh gulanana oge. Oh amis na meureun diakeun ku emak eno. Amit terus tunjung teh arera teh ku budak kan. Kolot. Atuh sekali-kali we atuh mah. Koreang. Ma kenaon? Ari ujang nah ieu acis bekerja dikasih bapakkeun. Da direbut atuh ku si bapak tadi mah. Ya rebutnya. Aya putih, gak belag bapak tanya. Dibikin ke ujang tanya. Itu mah dari langsung di sana aku si bapak dulu. Itu ti si Uwa itu. Iya. Karena teuing atuh duit muda teuing ieu tanya. Kok gue mah es dibelikan kaya rencang mah daripada ku si bapak dipeserkan kali ketubuh. Nya atuh urang belikan kana dengan sangunya jangnya. Yang tuang sararea, heeh. Mak, Nuhun atuh nya jang. Astagfirullahaladzim. Ari sugan teh kitu geus dibere kopi teh. Moal tuluy hees. Apaan cenah ngarahnya cengarnya ngadahar kopi teh. Yang asa teh ngaruh dibere kopi teh. Yeuh. Hees wae atuh. Tunuh we jeung tunuh. Keur naon minum kopi? Anger we geuningan kolor. Ya mana baru ka mana? Teuing lah. Teuing ka marana. Belin urang. Sok aya tara kira-kira duit budak mah jeung dirarebut. Pan satadina mah teu bisi murah pada dibawa ka walungan opan. Gandeng lah sok alasan eta mah Basu alasan. bisi naon mau masuk mana teh sok tara kao pisan. Gandeng lah. Sok ayeuna rek ka mana geus beurang tuh, rek ka sawah heula atau rek ka mana? Rek kumaha rek ka leuweung ieu teh. Nah, kalau bung we. Tuh atuh sing aya gadag atuh tong molor wae eta rek nurulkeun hees ieu teh. Moal kalau bung mah. Mak bari denge si bapak mah. Lain erek ka kebon, erek ka leuweung lain, erek pindah molor. Molorna lah keun ku aing mah yang di bedon mah teh gitu tuh. Niku sarwananya emak jeung budak teh. Udah anakna atuh. Keun we mah sakahayangna paling si bapak mah saraya deui. Mau jauh keun. Kayak mah susul saku aing teh ngalikeun ke sakedeung deui. Hayang apa? Omongan we mah eta leuweung we ah. Heeh, jangan lah. Imah yang omongan wae. Taruh dah. Nah, kebenaran eta mentah binit sabet wasik mah. Yang dipikir.
Itu kebenaran. Si Akang serangan we. Pohon atuh. Eh. Nih. Kebenaran mental lah dua si Kimajang dipipireun imah. Oh, kare nyala. Oh. Lagi daun tuh. Oh, di ditu ayahnya. Pohon. Mak, itu gini awal babarudak emang yuk ke kebun. Tuh, batur mah jauh-jauh tuh dibawa ke kebun tuh. Patir. Harus sepuan ketang dengan arulin di kebun dan nanti. Karepin ke kebun mereka. Mak, ais ke mana? Tuh, itu udah tadi mah ayah di dia. Yang? Yo. Eta geuningan. Tak karena cicing di pipir itu teh. Lah, ujang mah dipikir saruda tinggalin mah jeung bapak. Atuh udah. Kan atuh ka dieu. Moal masih bapak geus eueuh kaleuweung tuh. Mak, di si uak mati isun. Ada di dia ni hariwang. Ramewe mah jeung bapak mah. Atuh dah tuh bapak mana nu sok piomongan wae mah. Tuh sare ngan museup we. Tapi omongan kumaha atuh Jang? Enak ka mana si bapak? Engke teangnya bisi nuluykeun sare ke. Ya, mak. Kan teteh gandeng tuh pas ujang eueuh. Gandeng Jang eta isuk-isuk. Burang putih eta hayu we guntreng Jang miru deukeut teh mah. Geus lah gandeng lah tos sok diomongkeun teuing lah. Pindah we yuk teh ke si uak. Jadi hayang nama gitu. Diantet mah karunya atuh si manis bapak. Iya atuhnya ulah atuh. Kayak omonganan ku si bapak teh lah kitu lah sok sare wae kitu. Daripada hariwang dah tuh. Cina yang teang ku ujang bener tuh si bapak bergawe. Jung teang jung. Kayak lamun misalna si bapak kanyahuan sare nya, bebe jadi ka emak. Urang gusur ku aing mah sia. Ya, mak. Anjir, si emak geus galak tuh ayeuna mah si bapak kudu bener-bener gawena Ari ieu teh sabaraha minggu ieu? Di ka dipelak. 25 hari. Oh iya teh. Pohon. Oh, di ka dipelaknya. Pak dong mulai di dia. Dari itu, Jujang. Ieu tak kira mental ieu bini cabe jang teh melak di ditu. Oh, tadi pas mana pun. Banyak. Oh, yang geus engke bapak ka ditu. Sok we ujang ti payun ka ditu weh. Oke, iya mah Pak. Dah soalnya tadi pegang bagi bungkus dekat sare. Oh, ento gitu ayeuna mah bicakeun si mak. Lah amak deui gitu henteu teh sare anu mah. Yuk Kang lihat non nyana kalau di saung ah. Nya. Aduh. Atuh ulah dua teh nyana kana wesan. Oh, nya atuh. Aya sa di saung sa itu. Aya istri. Oh, nya. Saung heula. Ayo nama mending keneh mawa bini cabe masih mah atuhun. Dibere bini cabe moal makan deui meureun. Nah. Ini lah sok ge cukup lah. Ngabanyokeun si emak mah. Tuh, aya pan keur ngabanyokeun si emak ge. Nah. Kang ieu dicanakeun nya. Oh, lah. Wang pelakeun di ditu. Ma, ya bini cabe tuh. Oh, bini cabe. 15.000 tinggal mayar. Gandeng sia, nyebut ke meuli menang pamer aja sia. 15.000. Budak geus bebeja sia tadi nempokeun. Sok sia rek ngawadul.